Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang dangu deui sareng simkuring Mang Oleh. Dina dongeng silat anu judul Eca Caprake Paguron Percaprakan ti Bojong Cihcir. Bagian kedua. Mugi-mugi dongeng ieu teh sajanten panghibur kana kalbu pangbebenah kana mana. Lamun aya nu sedih urang doakeun mugi-mugi saetos ngadangukeun dongeng ieu hatena janten sumringah deui. Yeuh pamirsa, sapados teu nyangkolong teu kana waktos, hayu urang dangukeun sasarengan. Come on. Eca jeung murid-muridna saria mesatkeun kuda-kuda jangjang harupan siluman anu ngaguguh di leuweung Tegal Puteuy. Nyaeta siluman Jaya Sampurna. Jaya Sampurna ningali kaayaan kos kitu teh ngadon seuri jeung nunjuk kalimaan jalma nu wani-wani asup ka leuweung anu diguguhna. Wani pisan manusia rek ngalawan kula nu ngageugeuh di dieu. Sok sia rek saeulah nu maju. Kacreng corelat Ismadi geus aya di hareupeun Jaya Sampurna. Ya kuring anak buahna teu Eca Caprake siap ngelawan maneh. Sok sia, ayo orang tarung. Ismi alias Ismadi musatkeun kuda-kuda rek nyerang ka si Jaya Sampurna. Geus kitu mah gajeleng si Ismadi teh ngahiyatkeun tajonganna ka arah Jaya Sampurna. Fuk fuk, dua tajongan diselangkeun ka Jaya Sampurna. Des des, Jaya Sampurna ukur seuri menang serangan kos kitu teh. Ukur kitu ningan. Sok sadeui ya anu rek wani-wani ngalawan kuring. Ismi ngarenjak kaget sabab seranganna teh henteu teurak ka siluman Jaya Sampurna. Kitunya sok sia ku aing ayeuna mah buktikeun ka guru aing pake jurus pakodok. Yat! Eca nyerang deui gajreng salto heula ka tukang tuluy salto ka hareup tuluy acog-acogan tuluy ngagajreng deui ka arah Jaya Sampurna narajangkeun tenggeulana tepat kana iga burungna. Des eta mah Jaya Sampurna rada kaget kusabab tunggeulana nu ieu mah rada beda kakuatanna tibatan jurus anu mimiti nyerang ka manehna. Wani aja teh manusia lalu tikene geus wani-wani kumawani nyerang ka kula. Sok sia ayeuna giliran simkuring, giliran aing nyerang sia. Ojok siluman Jaya Sampurna. Geus kitu mah siluman Jaya Sampurna teh sidakep. Geus kitu teh muncul hasup tina leungeunna warna burung. Terus kitu teh ngaleungit. Nyonya geus aya tukangeun si Ismadi.
ningali kayan kitu mah eca teh ngarejang tuluy kara ngakeceng kara si Sumadi pikeun nangki serangan si Jaya Sampurna. Des eta mah dua kekuatan bantrok jalijeg si Eca Caprak yang ngajalijeg 2 kali ka tukang. Si Jaya Sampurna oge sarua ukur ngajalijeg sekali ka tukang. Sok sia tong wani-wani jeung murid kula jeung kula ye sok sia nu ngageugeud di dieu geus dibejaan ku aing. Kula mah teu daek hayang urusan kana piributan ka dieu teh. Kula ngan rek saukuran nyokot sampu. Namun teu rido atau teu ikhlas pisan sia teh. Sia teh kan jin anu ngageugeud di dieu. Tapi ai kayana kos kieu mah beda deui cieun mah. Kula kudu ngelehkeun sia. Sok sia aing ge sia ngaladenan sia anu rek kumawani juga cokot barang ti ieu leuweung. Aing nu ngageugeut di dieu nu ngawasa di leuweung tega peuteut ieu. Tembak si Jaya Sampurna gas kitu mah eca teh maka celeng make jurus ngahampangkeun awak tingkat 10 nyata tingkat anu pang punjulna anu dimiliki ku si Eca Caprak. Jaya Sampurna ge teu daek cicing sarua manehna gajeng kaluhur rek nyerang oge ka si Caprak. Jaya Sampurna nyerang make jurus anu tadi dipapatkeun ku manehna nyaeta jurus gebrug bumi. Eca oge sarua henteu make jurus anu ata-ata. Eca make jurus pancapit boa nyata jurus anu dipemili ku manehna anu geus dikawasa ku manehna jurus tingkat tinggi anu aya di paguron percaprakan. Ya iya Eca Caprak nyerangkeun tunggulana anu warna biru. Jaya Sampurna oge sarua nunggeukeun ku tunggulana anu warna beureum. Das eta mah dua kekuatan bantrok leungeun si Jaya Sampurna potong Caprak geus bantrok jeung leungeun si Eca Caprak. Gedebut Jaya Sampurna ngagedebut kana tanah. Eca ukur ngagojorelan terus pancung dina kuda-kudana. Tah kitu pamirsa dongeng Eca Caprak paguron percaprakan ti Bojong Cisir bagian kedua. Mugi-mugi urang tepang deui dina dongeng anu sami bagian katilu dinten enjing. Mugi-mugi dongeng ieu janten panghibur kana kalbu pangbebenah kana manah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.